Allahu Akbar. Ji non tong juga nu sentimen kaing teh no sentimen juga nu geuleuh urang iseng sok jadi lah tuman teuing kaing tadi nyuntrung sok tong gitu tong heureui nah teh sieun Pak Haji sieun naon Haji manya ge kieu baheula mah Haji urut jago atuh urut jawara Haji baru jawara jawara dana naon ganggang warji tetap Haji ayana tetap teu sieun diteluh maneh ya jeung sieun asa percaya wae ka Allah Haji mah ya jeung jelema mah leutik Haji mah tong boro jeung jelema satu galak satu rong ku Haji mah eleh atuh eleh kumaha apal dirinya ngalah gajah berantap no situ jeung ngalah gajah apa teu ngalah gajah nyanteu atuh tah berarti eleh keneh pengalaman ku Haji eleh keneh ku Haji ngalah gajah Haji mah bisa di kumaha apa ngalah gajah nya di kumaha wah paling enteng ngalah gajah mah kumaha apal awi gomong ya apa tah ngalah awi gomong nu kumaha awi gomongin kolot cing panjang selalu nyuai gomong teh tuluy tah awi teh balur ku gaji si awi teh balur ku gaji kan jiga ngora nya tuluy tah lamun aya gajah teh songe ka gajah teh pikeun tuluy dihakan teh ku gajah teh tuluy tempo dicapek panteas awi teh tuluy dilegleg nepi ka bijil deui tina bawana nepi ka Malang kari nanggung teh gajah teh aduh roroesan ditanggung teh atuh kitu we ditanggung teh sabaraha urang teh tanggungan nya kuduaan abawanya teh henteu tah Haji mah kitu we mata ulah wani-wani ka Haji apa ngalah kulit maung anu mau loba pengalaman ngalah kulit maung nya gampang payahane maungna tulis sisi tak yuk salahna jelema ayeuna ngalah kulit maungna dipaehan teu meunang teh maung teh binatang terlindungi dilestarikeun teh maung teh Haji mah ngalah kulit maungna mah ngare hirup ya kitu Haji kumaha gampang apa lauk mas nu jijikeun lauk mas ini maung oh lain apa lauk mas nya apa lain lauk mas mah apa kangkung itu jauh-jauh apa teh nya apa tah lauk emas jeung kangkung teh blender nepi ka bubuk tuluy tah hijikeun nepi ka bubuk teangan maung song nebikeun ka maung tuluy tah ngalimet teh maung teh ngaraharsan lauk emas jeung kangkung teh wah nepi ka bea tuluy kabokina teh tuluy tungguan meh apan pangaruh lauk emas jeung kangkung mah tunuh nya tungguan nepi ka sarena eta maung teh tuluy sare maung teh tah tempo sare ngalah kulit maung mah di kumaha ini urang teh ka tukang pan maung mah sok sare teh kitu ngareko tah buntutna teh sok ngamae ka dieu jejeg buntutna teh ku urang teh jek ka kitu tah jejeg buntutna teh hudangkeun maung teh hei tong tarik deui hei maung hei hudang hei geus burang tah tempo hudang ngareret ka urang sentak urang teh hoya celeng dagingna mah ka itu kulitnya mah ngalumuk kena kejejek ke Haji buntutna gitu itu teh bener Pak Haji bener kali nyokot kulitnya teh jang ai maungna hirup we maungna mah tadi di teangan eta maung ku Pak Haji tuluy keur si duru beda tiris kulitan hebat teh sangkanya apa ngalah bagong pengalaman aya jelema mereka kakak aing eleh ku jelema euy pengalaman di kaki ieu apa ngalah bagong kumaha ditembak lain ngalah bagong ditumbak lain ngaruka halak kitu mah tuh kumaha apa tamang nya tamang mata neangan tamang segede peureuk segede leungeun tuluy cing panjang tamang teh tuluy tatungtung tamang teh kalian gaji didinya
gaji deui tamangna balur deui ku gaji tuluy tah tempo aya bagong songe ka bagong teh tuluy dihakan ku bagong teh jang dihakan tempo dicapek pan tamang mah teulas tuluy kaisingkeun deui tah ku baturna teh didahar deui teh jang tuluy we kitu kaisingkeun ka dahar deui ku baturna teh kitu we kitu 30 teh sakali narik teh di talian ku haji mah sakali eueuh tasbih eta we dipake ku haji tinggal ngajeng-jeng haji gelo mah kakara aing eleh euy teu bisa ngomong ke aing ya naonnya euy apa ngaraorai iya ngaraorai apa nya gampang diteungel we ulah teh orai teh dilindungi di kumaha teh gampang ngaraorai mah apa kerupuk kerupuk nya apa tah neangan kerupuk tapi kerupuk mie teh koneng ning ya tuluy tah teangan liang orai teh tuluy busek kerupuk teh dina liang orai teh tuluy leuleus ya orai na kerupuk na bleguk orai na mah angre macok si goblok nipu ka haji Allahu Akbar ajar sia teu kenging bohong dosa teh dosa makanya gitu aduh Allahu Akbar aduh teu meunang kitu apa ngalakeusik tah kumaha ngalakeusik tah nya ini teh kawalungan sia material apa ngalabueug kumaha neangan bueug tewa kumaneh apa ngalalau kumaha ngecirik sia mah teu nyari lain teu nyari belegug jadi sia nu teu puguh mah moga jeung ngalah gajah ku awi lain-lain si tengah maung ku dokma jeung kangkung naon si teh ngajak keluar si teh kain sok kuman teuing si teh aing katipu majelik bina-bina teuing si teh kain teh teungeun nah atuh da naon ieu teh naon teungeun ada balag euy manya ngalah gajah wawi ai sia goblok kalau oleh ku kerupuk ya teh naon teh pisah atuh teungeun lah aing maka jeung ieu teman kitu ieu teh naon ieu teh geuleuh tuh da aing mah ajak gelut pas kakara aing katipu ku jelema tukang tipu katipu teh apa ngalah angkot angkot naon sih teh angkotan kota kumaha ini ke terminal tuluy angkot geus abus di terminal kunci terminal kumaneh 100 mangga jedog di angkot teh mau jalan-jalan ngaco aing ge bisa tuh kitu mah kurang ajar sih tak bina-bina teh apa ngalah kalapa kumaha naik ke juri atuh bina-bina teuing sih teh tukang tipu jeung tukang tipu tren gelo banyak ieu mah ye bener-bener teuing meuni gegeran kieu sia teh hirup teh da aing mah gegeran aing mah Pak Haji gegeran paingan Pak Haji gegeran Pak Haji mah paingan atuh kamari haji digegel anjing na di tangan digegel deui ku haji naon pan Pak Haji teh kamari digegel ku anjing pan Pak Haji teh gegeran anjingna di tangan gegel deui ku haji daripada sia kamari kapalingan TV sia mau deui ka tetangga gegeran sama hirup teh aduh itu kumaha itu jadi kieu itu dulu teh teungeun nah atuh da maka jeung kukurupuk orai nu leuleus kerupukna nya goblok leuleus kerupuk mah tuh sia naon ngalah bagong maka jeung ku tamang ditalikeun puguh da tasbe bina-bina teuing kurang ajar si teh apa ngalah blut ieu teh ongko pasehat teh hayo di kumaha ngalah belut mah gampang
diurak lain, diurak mah paling hiji dua. Kumaha angkat galengna kumaneh. Ramai dinya kali nyokotan we. Goblok kumaha ngangkat teh sia. Mudah-mudahan teuing kaji kudu ngangkat galang aing. Heuleh. Allahu Akbar. Merokana jihad nu kieu teh si goblok jeung Allahu Akbar. Aduh. Haling oma. Tengeunah aing mah. Kabina-bina teuing si teh ka aing teh. Oma iraha tuh Cep. Kamalinaan teuing. Assalamualaikum. Sungguh terlalu. Gusti nu agung. Saya Haji Roma Iraha Irama belegu. dari grup kesenian Sok Nekat Group akan menyanyikan sebuah lagu Tong Raribut. Ai lagu Tong Raribut ieu kumaha? Judi Teo. Judi Teo. Tong raribut Gusti nu agung garelo meureun mah. kaduhung ka dieu aing sakanu gelok ka. Kurang ajar sia mah jeung gajah ku awi naon teh. Kurang ajar tengona tuh da. Haji Teo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamun aya nu nyebat assalamualaikum teh kedah diwalar. Wajib hukumna waalaikumsalam betul. Pan aing ge kitu bleguk. Waalaikumsalam. Ish, teu kenging ngaheurikeun agama. Teu kenging ngaheurikeun agama. Lamun aya nu nyebat assalamualaikum teh jawabna waalaikumsalam lain haleluya. Nah saha nyebut haleluya bleguk? Kabina-bina teuing waalaikumsalam. Teu meunang kitu. Waalaikumsalam kumaha sia we bleguk tah eta leres. Jurig budak mulai nya. Aya naon ieu teh? Urang teh ayeuna teh nyaeta ngadaguan dunungan nyaeta rek mencit jelema. Hah? Rek mencit jelema. Alhamdulillah aya teu parantos araring syap mah. Aya tos puasa mah kitu kedah insyap. Teu nyamung. Jiwa gitu deh. Nuhun, mudik ka mana salira? Lain mudik. Rek maehan jelema. Oh, nya itu boga lemur mah tong mudik atuh biasa we. Yurik. Dasar bolot cima belegug lan belegug bolot. Oh, nu leres. Naon? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot anjing. Bapak aing maot. Lain maot sia belegug. Bu iraha maotna. Eueuh nu modar anjing. Hah? Eueuh nu modar. Bu Cikeneh eta. Bu cikeneh kamari mangkukna ngobrol jeung abdi. aduh sabaraha taun yuswana. Eueuh nu modar anjing. Kabina-bina teh sia teh. Oh, atuh anom keneh sakitu mah. Aduh si Juri. Eueuh nu modar anjing. Eueuh nu modar. Geus tong diceungceurikan ih. Sanu nya cerikan juring. Kabina-bina teuing sia teh ka aing teh. Anguran mah doakeun. Mudah-mudahan arwahna nu aya di alam barzah cing aya dina katenangan, cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha sia we ajig tah kitu ngadoa sae. Kumaha sia we belegug amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Parah begini teh. Iya.
naon itu tuh ini segala ditubruk buka tutupina jadi gitu bubadung siapa itu mah bentes dibuka mah Pak. Halo halo naon sini jempek naon sih teh naon macam mana pula lah kau naon macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah awak naon sih teh dia ngomong tak itu bebelah dahagaan si orang mana mana kau tidak mengerti awak dari Medan oh di Medan betul oh di mana Medan awak dari Batak di Batak betul geus lila ya di Sunda geus lila ya di Sunda apa itu lila lila itu ikan ya ada ikan mujair lila eta manila belagu oh tengartieun merenya sudah lama ada di Sunda sudah lama ada di Sunda ya kinten-kinten tilu sasi dia ada Sunda bah dijurek tanya bahasa Indonesia jawab Sunda saha ngaran maneh ngaran maneh nama awak Ucok Humarurung Ucok Humarurung jeung saha di dieu sama adi awak saha Butet Humaregung iya Humarurung adina Humaregung oh keluarga panas tiris meunya bener hari bapak maneh bapak awak siga rantang hari Inung ya siga termos hari Aki siga sia keluarga para buat dapur punya bisa bahasa Sunda sakedik sakedik jurik lain sakedik geus lila di Sunda 303 sasi ya biar di Sunda tapi meskipun awak dari Batak tapi si abang ini karena kesenian kebudayaan Sunda si abang itu resep jurik lain resep ya itu resep sabab si abang buka pemajikan ulang wilayah negara saha si Mimin oh si Mimin betul bisa kesenian Sunda ya bisa lagu Sunda kalau urusan lagu Sunda meskipun si abang dari Batak tapi si abang resep kena kesenian Sunda lagu naon si abang itu paling resep itu lagu teng teng ing eng teng teng ing eng sapanjang aing ngadeg sirup kakara ngadenge aya lagu teng teng ing eng kurang gaul lagu teng teng ing eng teh nu mana teng teng ing eng masa aku tidak tahu nu kumaha yang begini teng teng ing eng kunaon ngantun ke abdi teng teuingkeun ajik lain teng teng ing eng kamana karep sia mamajing teng teng ing eng teng teuingkeun itu teng teng ing eng geus sis lagu teng teng ing eng teh tapi awak itu paling resep itu lagu cangkurileng naon cangkurileng nu kumaha cangkurileng entrep dina cangkurileng si belagu cangkurileng entrep dina dahan kai lain dina cangkurileng dilegu kau lamun kainya dituarek entrep dina naon ini dina cangkurileng deui cangkurileng kan orangnya jujur
cangkurileng mah entrepna dina cangkurileng deui lamun cangkurileng entrepna entok di lodo. Oh bener euy. Halus tapi tayakan. Terus lagu naon? Tong lagu ieu sia mah tong lagu naon? Tong lagu Sunda. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut si abang orangnya. Oh, bisa mana kecil. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul. Bisa mana kecil. Nah, kopi dangdut supaya Bapak Hajat ngerti bere kopi ke Bapak dalam. Nggak, saya tadi oke. Kan panaya kan tidak ngerti mere kopi ke dalang. Sok. Kopi dangdut. Oke, nayaga. Nayaga. Asa kurang kompak. Kurang kompak. Nayaga. Yo. Tukang goong tidak yo-yoan. Nayaga. Kurang kompak. Nayaga. Nayaga lain mana? Bebenyit ikut-ikutan itu bebenyit. Bebenyit belaku lain bebenyit. Kumaha mun ka itu jadi bebekeun. Nayaga. Nah itu kompak. Kompak naon? Ya kompak jempenya. Oke, I want to sing kopi dangdut. Siapa ngerik ngalagu kopi dangdut? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Saya doa teta. Dinyamung budek ini orang budek. Budak gaji lain budek. Nu kumaha kopi dangdut teh? 1 2 3 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. 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 Kopi dangdut mama, dah kopi dangdut ayeuna mah dah kopi dangdut. Gas. Ini siapa jadi kena jaipongan? Sorry lieur. Lieur sorry. Ina robah ngomongna. Cici ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh salah denge mun aing. Dengekeun heula atuh batur ngomong teh. Cici ngomong deui. Bilik gugla kau. Oh salah denge aing. Dengekeun heula batur ngomong teh meh teu kaituna melengkung bekasnya lahan. Ning eta bisa ngomong kitu jurig. Naon? Cenah urang Batak sia teh. Ai heueuh nya euy. Dalil orang Batak aing mah di mana maeneh? Di Garajati jurig sia. Hai buru-buru saksian. Alah buru-buru sia.